Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Rizky Agung Nugraha. Abi di kelas 10-8. Di dieu Abi bade nyaritakeun judulna nyaeta Entog Emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida malaratna cicing di hiji saung gubuk nu geus reyon. Mang Julin patani ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entog hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaaheuna ka eta sakadang entog teh. Bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya malih garwa mah. Hiji poe manehna indit ka sawah isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh. Kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh, tara aya hariwangan. Balik di sawah, wanci sariak layung. Mang Julin kacida lapatna. Manehna ngadeuheus ka pangeran. Duh, Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun dahar nanaon oge bisa. Mang Julin teh dahar ngan jeung uyah sanggeus. Wareg mah manehna tuluy ngampihan entog di juru imah. Isuk-isuk keneh Mang Julin ngahudangkeun ku kingkilaban nu ayeuna di juru imah. Panasaran manehna tuluy cahya guguri lapan teh disampeurkeun. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacida serabna teh dina kadang entog. Si goreng teh entogna endog emas. Mang Julin beberedeyan nyangap entog teh. Manehna kacida bungahna. Eta entog emas murni bisa dijual ieu mah gerentesan. Poe kadua kitu deui entogna ngaluarkeun endog emas hiji deui. Kitu saban poe sakadang entog teh endog emas hiji. Nya puguh Mang Julin teh jadi beunghar. Manehna geus boga sawah sorangan, imah gedong, balong, ternak entog jeung harta liana nu cekil. Entog teh nyaan mawa rejeki keur Mang Julin. Hiji poe Mang Julin ngarasa capek mun kudu poe ngadatangan kandang entog pikeun mawa endog emas pira hiji teh. Mang Julin sasadiaan bedog keur ngabeulah entog ngarah emasna kabeh kaluar. Jadi manehna teu kudu mawa poe ka kandang entog. Ari geus dibeulah entog teh teu kaciri emas-emasna acan. Malahan entog teh paeh. Mang Julin teu bisa ngabebenah hartana. Manehna jadi miskin deui sabab unggah poe hartana beak dipake kabutuhan sapopoena. Sakitu dongeng di abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.